Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Abdi Sadan Nurul Rizki di 10 Perhotelan 2. Simkuring di dieu bade macakeun carita Sunda nyaeta Sesakala Lembur Panyalahan. Lembur Panyalahan peranna di wewengkon di Pamijahan Kacamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Pangna di ngaranan Lembur Panyalahan teh cenah kulantaran salah sangka teu asak sijeuna nu ngalantarankeun korban hiji piaraan nu dipika memetna jadi korban. Zaman baheula di hiji lembur aya keluarga patani anu hirupna ayam tentrem. Eta keluarga teh ngabogaan budak orok. Dina hiji poe eta patani teh manggihan anak maung anu ditinggalkeun paeh ku indungna. Anak maung teh dirorok jeung dipika nyaah ku keluarga patani sarta dingaranan si Loreng. Si Loreng ngarasa kahutangan budi ku patani, matak manehna nurut jeung taat ka keluarga patani. Malah lamun ditah nungguan anak patani, manehna sok nurut jeung satia nungguanana. Saperti biasa, pamajikan patani nganteran ka sawah. Orokna ditungguan ku si Loreng, da teu dibawa ka sawah. Tepi ka sawah dibagiakeun ku salaktina. Terus kura-giru hanjat sarta dahar mani pogot pisan. Alhamdulillah ambu mani nikmat kieu timbel sambel jeung goreng asin teh, ceuk patani. Puguh wae akang pan meunang haja, tembal pamajikanana. Ari si Utun sare, ceuk patani. Muhun, keur mondok mani tibra teh Kang ditungguan ku si Loreng, tembal pamajikanana. Alhamdulillah Nyai, urang boga si Loreng nu kacida nurutna. Nya puguh atuh Kang, jaba si Loreng teh sakitu gagahna, tembal pamajikanana. Barang keur hogah ngobrol teu kanyahoan rong heap datang si Loreng ngadeuketan saung. Buntutna dikupat kepot, terus awakna diusapkeun kana suku patani. Sorana ngagerem siga aya nu rek dibejakeun. Patani heraneun ningali kalakuan si Loreng teh. Maranehna kacidaruaseunana barang lenjo sungut si Loreng pinuh ku putih seger. Buah-buah si Loreng teh geus ngadahara anak aing, ceuk pikiranna. Ngan gantawang eta patani nyarekan laklak dasar ka si Loreng. Hei Loreng, maneh geus wani-wani ngahendat ka aing. Maneh pasti geus ngahakan anak aing. Si Loreng kalaka mencerong siga nu teu boga dosa. Terus huluna dikudak-kidekeun tina sungutna ngecelakan getih segar. Nenjok kitu pamajikanna ceurik bari jeritan, terus patani teh beuki ambekeunana ka si Loreng. Terus mesat bedog tina sarangkana teu anta parah habek eta bedog dikadekeun kana beuheung si Loreng. Si Loreng ngagerung nahan ka nyeri bari teu walakaya. Panonna neuteup siga nu teu nganaha-naha. Patani beuki ngagedur amarahna ninjo si Loreng teu paeh teh. Ngan habek beuheung si Loreng ditigas deui ku budak patani nepi ka hulu si Loreng leupas tina awakna. Modar si Loreng dasar sato bangkawarah teu beunang dipika nyaah kalaka ngahakan anak aing, ceuk patani. Sanggeus kitu bari satengah lumpat patani jeung pamajikanana balik muru ka imah rek neang anakna. Barang teu pika imahna breh teh anakna masih keneh aya dina ayunan keur sare tibra. Terus dipangku bari diciuman. Brai orok teh beunta blenyeh seuri neuteup ka indung bapana. Alhamdulillah Nyai, geuning anak urang teh salamet, ceuk patani. Nya akang masih keneh di tangtayungan, tembal pamajikanana. Barang ret kahandapeun ayunan kasampak aya bangke orai nu sakitu gedena boborot ku getih. Patani jeung pamajikanana kakara sadar yen si Loreng teh geus nyalametkeun anakna tina bahaya, nyaeta orai nu sakitu gedena. Maranehna ngarasa handeueulna geus salah sangka ka si Loreng nepi ka dipateni.
padahal seorang teh sakitu satia jeung belana ka kulawargana. Kajadian eta tempat pamatuhan patani di ngaranan lembur panyalahan nurut kana nyalahanana patani kasolori tug tepika kiwari tempat teh jadi lembur panyalahan. Sakitu presentasi cerita Sunda teh Sim Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.